Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saminggu puasa teh ya teu rasanya lebaran kedeung deui. Geus meureuh baju bedug can kalem kadang tong ka meuli anjing can taer can tarurun pasti lagi kita berarti tanggal sebenarnya urang teh itu teh nyalah pona mah pertengahan puasa ya nya teu karasa we pona mah budak aya naon ye nu dek di reaction ke urang heula kayak tong poho Ramadan ieu PT Pius bututnya. Eleh kudu gerde cek atuh tulungan lah anjing mah bantu like, di komen, di share. Nu can subscribe bejaan. Pokona selama Ramadan mah rame lah nya pokona mah. Urang teh ke video mimiti urang reaction ke urang video mimiti nya. Aya naon ye urang ces ah. Ayo keur milok ieu teh. Kala milok naon ieu teh? Hurufnya ieu dek nyieun plang cia nama ieu dek nyieun plang ieu. Anu tapi nu dipilok leungeun tingali teu fokus ieu ya awewena ieu. Antara teu fokus jeung salah liang. Nya salah liang salah ngarakeun liang maksud urang teh. Kada ieu Ramadan euy anjing jojokan liang nih anjing. Lah anjing parkeun ieu. Baruna. Lupa kunci mobil. Woi, lagi santai kawan. Kini sih kuliah mau jauh ya mah. Dunia kawan bersantai. Karunya. Meureun teh nya keur puasa atau keur naonnya anjing teu fokus. Eta si kuli genah we ngalamun jongjon we nya teu dikunci anjing eta bakna euy. Karunya anjing mang. Kawan. Cik mang gemok lah mang ngarah pageuh anjing. Kawan baruna. Is jongjon Woi, lagi santai kawan. Karunya anjing si mang euy. Ya naonnya di masjid ye. Sing. Gas. Tuh. Kieu aya we seueur ribut di masjid budak euy. Salaman, buru, salaman. Ieu kudu media teh bisa damai nya. Salaman. Wah, anjing geus ieu. Ieu kojo ieu pokona mah gelut teu bisa anjing papoyok-poyok ngaran kolot tingali. Wah, mau fisik ya euy. Tah aja si topo hideungnya bapana aja si budak ieu nabet ceurik saking kunyaah cenah ka bapana nya saking kunyaah ka bapana diledek ku batur mainna ceurik bener ieu saking kunyaah ieu mah anu puguna mentalna butut ieu ieu nu beureum anjing bener cengos euy anjing si ompong soalnya ngaranna normal disebutan normal anjing dasep cenah naon bitu lah itu mah jeung mamawa ieu euy ras anjing hideung oh gitu lah tapi kita nakir budaknya urangnya ngalaman euy papoyok-poyok ngaran kolot mah euy ujung-ujungan sok sia bejakeun ka aloh eleh we geus mun tah bejakeun ka aloh geus eleh we eta mah euy kojo eta mah soalna mah euy Itu mana lagi? ieu naon ieu martabak ieu euy martabak telur dipadu-padan jeung martabak amisnya teuing kumaha rasana ieu sok aneh-aneh wae nya jelema teh. Ieu mah request nu meulina cigana euy. Terus menyalahi aturan nih guys. Tuh. Nah, saya malikeun lagi tuh kan bingung sorangan an. Terus tadi Asli. Ieu mah request nu meuli ieu mah yakin. Aneh-aneh wae mah euy. Asli goreng iya karasana amis gurih teh nu kieu nya amis moal mah amis dasem ieu mah amis gurih we ieu mah ngan ieu teh ngaruksak minyak euy gacang hideung minyak dibere gula mah nya nih urangnya da kieu mantan chef we Sepudin ini sarane aneh wae euy ieu naon ieu euy kayaknya masihan lewat bung senang dah soalnya apa laukna tutung lewat ayo gila aing kumaha kudu dilalajoan tapi ka akhir euy aduh eta kurupuk roromeheun euy nah jol nepi di nu kieu teh euy anjing naon sai-sai keten nya malu-malu kucing tapi sok nyerakeun anjing si mah beuki deukeut wapna gede deh anjing paduli tutung mah anjing cai nu penting mangeunah we anjing
Ya kumaha ieu anjing sap. I'm still learning about life. My Kela, world ieu mah euy curiga salah ariran ieu mah euy. Si ieu cigana kabahna paralon euy. Pak, eta mau nu ngabejaan kitu euy. tell them stories. Most of my boys are with me, some are still Mabok out mah, seeking geus eta glory, euy. and some I had to leave Kiblatna behind. paralon mah anjing eta euy. Bingung aing euy. Tapi sanu di jero ge asa beda tempo euy. Ya, sesuai kepercayaan masing-masing tapi nanti ieu oge euy. Da Islam mah tugu aturana euy. Tuh nu di jero ge sabeda, nya nu jero ge. Nya. Oh, berarti si bapak mah benar kemungkinan. Ah, ini bingung aing ieu mah. Ya di mana ieu tarawih di mana ieu euy? Cik, anjing yang bikin kaget sahur price cuak teh nu kumaha ieu? Surprise, cuak. Oh, pengumuman sahurna. Sahur ke Beneran zaman ayeuna mah geus aneh-anehnya euy. sahur apa yang dibawa Nganu tetebakan cak anjing. sahur weekend. Tuh. Sahur apa yang bikin kaget. Nah, cik aya fenomena cigak kieu karena ieu mah nya mun ceuk urang ieu mah kolot-kolotna geus areueuh. Maksudnya sesepuh. Baheula keur zaman urang anjing heureuy we ge dicarekanna teh ngeri cepret kumaha nya. Ibatna mah ngedek ngumumkeun dek naon teh bener gitunya. Ayeuna mah beda euy zaman ayeuna mah nya cigana eta kokolotna sesepuhna geus areueuh diganti ku generasi milenial. Nya ayeuna sesepuhna nya leuwih santai dibikin santai ieu tinggal sahur tetebakan jeung make cuak sagala. Aduh aing. Si kurang ngoperkeun ah. Kalam. Ya naon ieu euy? Eta dibere naon anjing beurit? Jahil anjing. Ieu mah ieu mah fakta ieu mah. Kamari bisa sabaraha poe kamari lah urang teh. Salat di masjid urang teh subuh salat di masjid. Nya mirip-mirip kieu ya Eta cucunguk euy. Cucunguk digigireun urang teh ditajong ka urang euy. Geus salat kita rakaat pertama ya. Asup anu sarung euy. Tah tapi untung teh urang mah lolos. Kaluar urang teh nya gegerakan ge barejeng teu puguh eta salat euy. Teuing nya Allah sugan ditarima eta salat urangnya walaupun diganggu ku cucunguk. Tah cucunguk teh ku aing teh digoyak. Lepas tah eta maksudnya lepas murag. Kagigireun urang, kabeneran gigireun urang teh Mang Ade, tukang baso. Lila asa di Mang Ade nepi ka rakaat kadua tah subuh mah 2 rakaat. Untung teh 2 rakaat subuh teh euy. Nepi ka rakaat terakhir eta cucunguk aya sa di di nu ping-pingna anjing di Mang Ade pas beres likum-likum keluar langsung digebrik-gebrik anjing. Ngarasa kan kabayang lamun eta jelema anu panikan anu si cucunguk euy. Pasti eta heboh anjing rakaat pertama pasti gagal lain urang hungkul. Kabeh anjing ciga ieu ciga ikan sieun tuh. Tah ciga kieu pisan lah mirip-mirip urang mah cucunguk euy. Posisi keur salat urang mah aduh aya wae euy. Ieu nya naon euy nyedot susu euy. Aduh ieu mah nyedot susu anjing puasa di aing teh. Nu disedot susu nu kaluar tai ya. Aduh karunya anjing ieu si teteh euy. Tingali aing euy. Luluran lo teman-teman, luluran macan. Asli lain lulur deui eta mah mani tai, anjing lain lulur deui eta. Nu disedot susu nu kaluar tai. Aduh si Tabasco euy, ieu rek jahil ieu mah ieu anjing si Arab ieu. Ieu rek jahil ieu. Tingali. Alah saya cobain Tabasco apa maraneh mun rasa Tabasco kumaha euy. Burger ki. Seuy di Arab mah jahirna euy rada kuli anjing. Kabayang. Arab mah euy. Tabasco maraneh apa tapi kadang ayeuna mah jarang euy Tabasco di tempat-tempat steak anya. Karena kaji mahal kadua lo baru teu beuki orang Indonesia mah. Ya tarawih deui naon ye. Ieu salah deui wae. Sap aing teu ngarti ieu kumaha nya euy. Ayeuna ibu-ibunya tadi bapak. Tapi masjidnya ieu cigana sarua. Ieu tinggal eta bentuk-bentuk lekukanna sarua euy. Ada apa ieu di masjid ieu kudu MUI kudu datangan euy masjid ieu euy soalna tinggal ibadah kieu euy. Oke lah nya puasa berbeda poe nya NU jeung Muhammadiyah beda tapi mun kiblat mah NU Muhammadiyah ge sarua kiblatna mah arahna barat daya timur beda seutik nya. Anjing ngerinya.
Tuh, ya kayak bingung ya, lelaki yang dek datang yang bingung ya. Masjidnya ieu sarua ngi, ieu sarua masjidnya jeung nu tadi. Sarua ieu beda aliran tah kumaha nya euy. Bingung ai. Ieu MUI ieu cik baulak nu apal komen di kolom komennya. Ieu masjid di mana euy? Dek telusuri ku urang euy, nah bet bisa kieu gitu euy. Nya ketik di kolom komen euy. Nempuh kumaha cigana lain daerah urang euy. Ieu Dede Inun ieu. Ieu Dede Inun teh meraktekeun di India. Tukang servis di India. Tapi saya orangnya aneh nih servis di Indianya. Ciga nu asal digebrak cara rager tapi bener. Pinuh we aing aneh euy. Bener Deni Inun mah segala bisanya. Lain saukurku bisa. Tuh hurung bisaan Dede Inun euy. Nya ge triknya. Wah, aslina aku sobleker tinggal itu. Bisa kieu euy. Bener we tinggal itu ninyu kopi tuh. Oh ninyu kopi nama ngerti termos lain nih naheur anjing koplok anjing warna aing mah. Oh tuh di kopian tuh. Jual bener we ganya. Mana tuh hurung deh euy. Oh tah hurung euy. Siapa ieu nya? Saan Dede Inun multi talented kieu ye anjing Dede Inun segala bisa anjing. Main kompor ge bisa anjing. Kalam bedak tah. Sambung ayatnya Kak. Oh sambung ayat ieu mah sugan sambung kata euy. Ah salah nanya nih tapi da heuh nya. Jelema mah bisa ditempuh ku nu di setelan heuh. Iya soalnya random mah mungkin main agama naon mah mungkin gitu ya kontenna langsung nanya. Tapi bawa wae bisa wae sia teh Islam ngan teu apal jadi ngaku-ngaku Katoliknya. Aya wae anjing trikna euy. Cik anjing naon ieu? Sekarang mana nggak bisa nyala? Oh coba sebentar saya cek dulu ya. Kan bisa nyala. Oh iya komplain. Dingin lebih kemarin ya. Komplain main teh geus menerkeun AC cenanya. Sekarang malah nggak bisa nyala nih. Tapi asana teh parem anjing teu hurung geus dibenerkeun tapi ngadon parem nu asana teu tiis. Ngadon jadi parem we ieu mah. Pas ganti baterai masih nyala tapi nih. Malah nggak bisa nyala. AC-nya itu nyala Pak? Nyala. Ah sing Kemarin dua unit ya. Aja boga kantor. Yang itu nyala tapi ini enggak ya? Sebentar. Kemarin ganti baterai ya? Cik anjing kumaha. Ini kok. Masang baterai nage atuh saruasan. Ya mah euy. Hampura kok anjing engko nu salah ieu mah. Tapi biasanya saya nu kieu mah mung disalahkeun euy. Bukan apa salah maksudnya. Kalau plus mung nu kieu mah mung disalahkeun tuh. Salah masang baterai tingali anjing cika budak kamari sore wae atuh. Budak urang wae nu balita geus bisa masang baterai sangi. Bisa anjing keur dieu cocokan. Tuh teh hurung. Oke, terima kasih kalau begitu. Terima kasih we temen tampuranya. Ya tanda-tanda cowok enggak mau salah nu kieu ya. Ah nya lain awewe unggul yang enggak mau salah. Cowok ge ternyata ada yang enggak mau salah. Nya ciga singko ieu ya. Salah masalah we cak aing men tampura euy. Kacauan singko euy. Ya naon ye euy. Wah kejutan euy kejutanna mere duitnya diibarkeun tapi teh ditewak. Atunya milik batur atuh. Jabanding saya lumayan duitna euy. Jabanding saya teh geus kecewa. Alo sia kabeh eta anjing gajihna jabanding. Konsepna kumaha di bejaan heula eta tewak, lain teu kuat ieu. Sange sia na. Jadi buru-buru meluk we ituna. Ini karunya tapi bisa diudag eta euy. Lagu kan teman. Cinta buta teh nu kitu tah. Nya. Tah kitu we bodak lah. Ieu mah sakitu we ti urang mah bodak. Nu edisi ayeuna yeuh. Ke urang lanjut di next episode. Ramekeun euy. Alusna ieu mah cek maraneh. Urang kudu posting jam sabaraha euy. Soal di jieun peuting ku urang di posting teh. Anyep anjing nu laju euy. Nya sugana ku urang mun aya masukan ti maraneh nyamanna laju jam sabaraha. Bejaan urang diketik di kolom komennya. Oke, Ipin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.